warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun wasta abdi Lupita Widiasya ti kelas 10 MPLB 3. Abdi bade ngadongeng perkawis Sasakala Curug Sindulang. Desa Sindulang teh geus aya ti baheula keneh ti zaman prasejarah atawa animisme jeung dinamisme. Pancabakan karuhuna teh kana tani ngan sok pipindahan. Upamana mimiti ngagarap ieu tempat, eta tempat geus goreng pelakeunana, manehna sok pindah ka tempat nu sejen. Kitu we jeung kitu pagaweanana teh. Dina hiji waktu karuhuna teh tepi ka hiji tempat nu masih keneh mangrupa leuweung gerot. Tapi hade lamun dipake tatanen jeung padumukan. Nya ahirna mangtaun-taun tetep nu mutep. Ngan aya sababaraha urang nu pindah ninggalkeun eta tempat. Atuh anu cicing teh ngan sababaraha urang. Ngan janji cenah rek nuturkeun pindah upama hasil tanina geus kaala. Harita nu jadi ketua kelompok istri wastana Nyi Mas Jambelarang. Ari carogena Mbah Sara Arya Tunggal. Waktu harita Mbah Sara arang langka aya di tempat, sok ngider bae. Sakalieun balik ge sok ngajirim sasatoan. Bubuahan manehna mah bisa mancala putra mancala putri. Anjeunna boga budak hiji, ngan can nyahoeun rupa bapana. Da ku indungna bapana teh dirusiahkeun pisan, ulah waka nyaho bapa. Dina hiji waktu anakna teh geus micak dewasa. Barang ningali aya si Tumang ngagabrugan ka indungna, si anak teu antap parah deui manehna mesat pedang. Tuluy disabetkeun ka si Tumang. Antukna si Tumang teh pinanggih jeung ajal. Tapi geus ajal mah si Tumang teh dadak sakala leungit sapeda harta. Ngan Nyi Jambelarang teh keukeuh teu daek ngadongengkeun eta kajadian ka anu jadi anakna. Nyi Jambelarang ngarasa sedih ku ayana eta kajadian. Waktu bulan purnama, manehna niis di buruan. Dadak sakala aya nu murak di langit, persis kana lahunan Nyi Mas Jambelarang. Bari kaget tuluas, barang anu murak teh dicokot, tuluy dialak ilik. Ari kumanehna dibuka mana horeng nu murak teh hiji cindeu atawa sapu tangan. Nyi Jambelarang ngahuleng, bari nyebut-nyebut cindeu tuluy manehna neuteup ulan nu keur caang moncorong sarta teu poho oge nyebut-nyebut wulan atawa bulan. Lamun dihijikeun mah ucapanana teh jadi cindeu wulan. Eta kakecapan teh diucapkeun sababaraha kali. Nya nu di akhirna eta tempat teh dingaranan Cindeu Wulan. Cindeu hartina sapu tangan, ayu wulan hartina bulan purnama. Jadi Cindeu Wulan teh hartina sapu tangan nu caangna sapertos bulan purnama. Sanggeus Nyi Mas Jambelarang mere ngaran eta tempat, manehna inget kana janji rek nuturkeun rombongan nu ti heula geus indit. Manehna teh terus indit ngan leungiteun tapak. Ku lantaran terus-terusan diteteangan, nya akhirna mah papanggih oge jeung eta rombongan. Ngan eta rombongan teh rek baralik deui ka tempat asal waktu Nyi Jambelarang ninggalkeun eta tempat. Satepina ka eta tempat, nu harita mah padumukna geus loba pisan sarta melukeun hiji pamimpin, nya akhirna ngangkat hiji lurah. Ku lurah anyar eta tempat teh diganti ngaranna lain Cindeu Wulan, tapi Cindulang. Nu hartina mah sarua keneh sapu tangan nu caang moncorong sapertos bulan purnama. Ngan sabadaya aya penjajahan Walanda jeung Jepang eta tempat teh robah jadi Sindulang. Nya eta wae carita Sasakala Curug Sindulang.
Cekap sakitu nu dipikahatur ku abdi, pamungkas ti abdi bilih aya basa anu kirang euteup seureuna atanapi kecap anu kirang marenah. Parabna mugi kersa ngahapunten. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.